Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Pak Masdi menjelaskan soal AS ya. Di sini ada paragraf ya. Raden Dwi Sartika teh salah seorang pahlawan, itu salah satu pahlawan pendiri Pituing orang Sunda, dia asli orang Sunda, dibabarkan di Bandung tanggal 4 Desember 1844. Dina kaayaan walurat zaman penjajahan Belanda, dalam keadaan sedang dijajah Belanda. Ibu Dewi Sartika ngadirikan sekolah kaum wanita. Dia mendirikan sekolah kaum wanita yang disebut sekolahnya Kautamaan Istri. Tujuan sangka kaum wanita miboga ilmu nujung pagaweruh nu jembar sangka satara jeung kaum pria. Jadi tujuannya adalah supaya kaum wanita itu mempunyai ilmu yang setara dengan kaum pria. Nurutkeun wacana di luhur, Raden Dwi Sartika ngadirikan sekolah pikeun kaum wanita nu disebut sekolahnya disebutnya apa tuh? Tadi ada Raden nomor 2, Raden Dwi Sartika teh salah seorang pahlawan pendiri Pitung orang Sunda. Jasa teh yaitu jasa Raden Dwi Sartika itu apa ya? Jasanya apa ya? Silakan. Kemudian tiga, Neng Imas teh rajin tur soleha unggal poe dina bulan puasa sok babantu mana jualan gorengan di hareup imana. Kecap babantu kaasup karena kecap rejekan. Kecap babantunya itu membantu. Rajekannya adalah termasuk dalam kalimat apa? Kalimat pengulangan tapi adalah satu suku kata ya. Silakan kalian pilih. Nomor 4, Neng Indah mah budak teh matak pikaresepeun. Senang-senang, orangnya baik. Keur geulis tung pinter deui tara hese mun dititah teh kasadi. Ibadah teh getol sarta nurut ka kolotna. Jadi Neng Indah tuh sangat baik lah. Kecap asal pikaresepeun nya eta. Asalnya jangan ada kata pika pun. Ya silakan kata dasarnya atau kata awalnya apa? Nomor 5 itu ada gambar, itu yang dijuluki si Jalak Harupat, namanya siapa? Nomor 6, di sini ada bait di atas tentang keendahan alam padesaan. Ya. Nomor 6 itu sajak di luhur teh temana ngeunahna, sajak di atas itu temanya apa tadi? Ya. 7, lingkungan alam nu endah tangtu matak. Kalau lingkungan alam yang indah itu sangat apa tuh? Kalau artinya ada pika bungaheun, pika senengeun, pika sedieun sedih, pika beuntaheun, pika beuntaheun. Sangat melek ya, pika susaheun susah. Nomor 8, ayeuna teh geus usum hujan, mah geus wanti-wanti. Sekarang tuh musim hujan, ibunya sudah ngasih tahu wanti-wanti. Saur mana teh, kata emaknya teh, teu kenging huhujanan. Kasep bisi nyeri sirah, nggak boleh kamu hujan-hujanan, kasep takut sakit kepala. Nu kaasup kecap yang melarang ya. Kalimat pelarang apa adalah dina kalimat di luhur. Teu kenging hujanan bisi nyeri sirah. Nomor 9, pun aki upami ngaos buku kedah nganggo kacamata. Jadi kalau baca buku tuh dia harus pakai kacamata karena margi saratana tos teu tingali. Karena matanya sudah tidak melihat. Nah, tingali itu harus ada kata tambahan supaya enak dibaca. Kecap nu dijerok kurung sakuduna. Seharusnya apa? Nomor 10 itu ada orang yang kalimat penyaram, buat kalimat penyaram, kalimat pelarang. Ya, tuh ada gambarnya orang buang sampah sembarangan. Nomor 11, nurutkeun bait kahiji teh ngabela negara teh kewajiban apa? Ngabela negara itu kewajiban siapa tuh nomor dari bait itu. Nomor 12, miboga cita-cita jadi TNI Polri teh orang kudu gagah perkasa siap berbakti kalemah cai. Kalimat di luhur teh aya di bait. Nah, kalimat yang di atas itu boga cita-cita jadi TNI Polri itu ada di bait keberapa? Buku-buku kelas teh balatak itu berserakan geus selila barudak sekolah daring teu di imah masing-masing. Jadi kelasnya berantakan karena semua siswa itu kelas sekolahnya di rumah masing-masing karena sedang pandemi. Meja kalalotor jeung kursi mah. Kecap buku-buku kaasup karena kecap kata buku-buku itu dia termasuk dalam apa? Barang, sifat, pegawaian, bilangan. 14, jang kosim mah budak bager hade omongan kolot
katot paripalahna tara ngalawan ka kolotna sarua jeung peribahasa. Kalau anak itu baik kemudian nurut sama orang tuanya, peribahasanya yang enak apa? Seharusnya peribahasanya apa? Nomor 15 ya. Nomor 15 yaitu dongeng sakandang kuya jeung sakandang monyet melak cau. Ari sakandang kuya mah melakna anak, tapi sakandang cau monyet mah melakna jantung atuh. Nu sakandang monyet mah teu jadi dongeng nu nyaritakeun kahirupan sato disebut yang termasuk dongeng menceritakan hewan-hewan apa? Kan disebutnya apa? Kategorinya sasakala, mite, meg, pabel. Nah, silakan dipilih. 16. Cita-cita kuring mah hayang jadi polisi, sangka bisa ngayoman masyarakat baladea. Salah sahiji tugas polisi yaitu apa? Nomor 16. Nomor 17. Ieu teh alat musik pikeun ngiringan kawih Sunda nu disebut. Ini alatnya apa nih namanya? Nah, disebutnya 18. Aya kegiatan bersih-bersih titik-titik aya kegiatan bersih-bersih teh Pit, itu kalimat tanya. Ya. Si Fitri jawab panginten enjing ya. Dia nanyain waktu. Kira-kira nanya waktu itu pakai kata apa? Depannya. 19. Di teh keur gering, awakna ngabret panas, badannya panas. Waktu balik sekolah Didi kahujanan, katambah beuteung kosong, katambah perutnya kosong. Isuk-isuk can sarapan heula. Pokok utama dina wacan di Dorel. Kalimat cerita di atas itu tentang apa? Didi gering, Didi kahujanan, Didi can sarapan, Didi beuteung kosong. Nah, kira-kira yang mana? Nomor 20. Mang Dadang meuli sapatu di pasar baru. Kalimat di luhur make ejaan yang benar. Kalimat ejaan yang benar, nama orang itu besar, kecil dan segala macam, kira-kira yang mana? Nomor 21. Guneman di luhur nyaritakeun kenaan. Nah, kita bacaan. Geus ayeuna mah lingkungan teh geus rusaknya. Nah, dia menceritakan tentang apa nih? Maman, nya salah sahijina banjir. Terus Agus, bener pisan kudu nama orang salaku nu hirup teh kudu ngajaga lingkungan. Nah, dia tuh menceritakan tentang apa tuh? Nomor 21. 22. Orang salaku nu hirup kudu ngajaga lingkungan. Secara apa menjaga lingkungan? 23. Kuring kamari maca buku dongeng. Si kabayan ngalat tutut di perpustakaan. Carita matak pikaserieun, sangat menggali ketawa, sangat senayo. Ngalana henteu ancrup ka sawah tapi make nyere. Nu dilengetan kecap maca ka asup kecap. Nah, kecap maca itu dia tuh baca, sedang melakukan. Kira-kira apa? 24. Rani, mangga atuh Bu, langgi heula. Silakan Bu, duduk dulu. Ya, terus si ibu itu menjawab. Kata jawabnya yang enak apa? Kira-kira ya. Kata jawabnya yang enak apa? Kemudian nomor 26 ya. Nomor 25. Bapak kuring teh dulurna 5 ari adina ngaranna Bimina, anakna Bimina jeung kuring hubunganna nyaeta bapak saya itu saudaranya 5 ari adina, kalau adeknya namanya Bimina. Anak Bimina jeung saya hubungannya yaitu apa? 26. Kalimat nu merenah pikeun ngagambarkeun kaayaan lingkungan gambar di gir. Apa tuh? Tentang kalimat yang enak ya untuk kenyataan gambar di pinggir. 27. Ditunggakeun Imah Rudi aya sawah. Ditunggakeun Imah Rudi aya sawah, parena keur
sedang beka. Mun keur usum pare panen teh nu ngarala pare kacida rea. Lain kuring dinya hungkul. Jadi di rumah Rudi itu ada sawah. Sawahnya itu sudah merah, sudah siap dipanen. Mun keur usum panen teh nu ngala yang mengambil padi itu sangat banyak, bukan dia saja. Titik-titik aya oge daratang ti kampung tetangga deui. Titik-titik ada juga yang datang dari kampung lain. Kecap sambung yang tepat adalah ya 28. Mang Wardi boga sawah deket imahna. Henteu lega tapi hasilna cukup keur dahar satauneun. Eta sawah teh warisan ti kolotna unggal poe sawahna digarap ku sorangan. Pagawean Mang Wadi teh nyaeta menggarap sawah. Kerjaan Mang Wadi apa? Ya. 29 kalimat menunjukkan kaguman kaawas karena keindahan alam. Ya, kalimat yang menyatakan kekaguman tentang keindahan alam. 30 ade mah resep ngebal. Mangbalna sok di lapangan tempatna lega teu cara diburuan. Jadi dia tuh senang main bolanya di lapangan karena di lapangan tempatnya lega, enggak kayak di halaman rumah. Ade rek ngajak babaturana pikeun ngebal babarengan. Kalimat nyata kalimat pikeun ngebal babarengan. Kalimatnya nyaeta yang enak itu kalimatnya apa? Ya. Jadi si Ade itu ingin mengajak temannya untuk main bola di lapangan. Mungkin itu saja, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.